Jelema beunghar make emas palsu dianggap asli, tapi jelema sangsara make emas asli disangka palsu. Aduh, Cepitri meuli emas, gaya euy. Cahaji. Aya naon, Nur? Geus apal can Cahaji, Cepitri meuli gelang emas. Piraku, Nur? Tempo Cahaji, ieu bieu karek diposting ku Cepitri na grup. Wow. Oh, heueuh nya. Paling ge eta mah emas titanium, emas tina online. Teu percaya Cahaji mah eta emas. Paling ge eta mah emas salada. Piraku ai Cahaji? Gelang kieu mah di toko salada ge 30.000-an. What? Ulah suudon Cahaji, boa Cepitri meuli emas teh menang bati atawa menang warisan ti kolotna. Warisan ti mana? Kolotna ge sangsara. Cahaji, Nur, aya naon ngobrolkeun naon meni rame kitu kadenge ka imah urang tentang emas-emas kitu. Ieu Nis, Cahaji mah teu percayaeun Cepitri meuli emas. Cenah mah cek Cahaji mah gelang Cepitri teh lain emas. Emang jelas lain emas. Kan Cepitri mah tara boga duit, jabani loba kutangna. Teu mungkin bisa meuli emas. Ngaranna ge zaman ayeuna susah ngabeda-bedakeun mana nu asli jeung mana nu palsu. Yes. Jelema beunghar make emas palsu dianggap asli, tapi jelema sangsara make emas asli disangka palsu. What? Bener pisan omongan maneh, Nis. Setuju pisan urang mah ka maneh. Barina oge Cahaji deuk lain emas oge teu kudu dipermasalahkeun. Pan awewe mah resep berhias. Yes. Dek emas atau lain oge tergantung kemampuanna masing-masing. Bener Nis, urang mah setuju kana omongan maneh. Geus heula urangna deuk masak geus sore. Hayu Cahaji. Suci sulis mah. Ih, ari Cahaji, kieu-kieu oge abi ge nyaho, mana nu bener, mana nu salah. Saha ieu nu nelepon? Halo? Oh, Eneng. Aya naon, Neng? 1 juta. Keur naon? Oh, kayak atuh nya urang cek heula di rekening Cahaji. Sarunya teuing. Nah, saha nu nelepon Cahaji? Ieu babaturan Cahaji nelepon ka Cahaji rek pinjem duit. Ih, Cahaji ulah sembarang nginjemkeun duit, sanajan ka babaturan ge. Minjemkeun duit ka babaturan mah moal bisa balik deui ari Cahaji. What? Tapi Cahaji teh bingung, manehna teh keur butuh pisan. Lamun ngomongkeun masalah butuh mah, kabeh ge butuh duit Cahaji. Abi oge butuh ari Cahaji. Emang sih, tapi Cahaji teh karunya manehna butuh kedahar. Dahar mah ku sangu, lain ku duit. Tapi meuli beas ge ku duit, Ceu. Yes. Tong hariwang, da rezeki mah saya nu ngatur. Jadi Cahaji ulah kasienan lamun manehna kalaparan. Keun we Cepitri, pamikiranna bener. Ih, ari Cahaji, kieu-kieu oge abi ge nyaho, mana nu bener, mana nu salah. Atuh ari kitu mah bayar atuh hutang Cepitri anu 1 tahun yang lalu. Ih, ari Cahaji,
Kan abi geus ngomong ka Ceh Haji, ulah nginjemkeun duit ka babaturan, moal mulang deui. Ayo Ceh Haji. Ang dek nginjem heula salaki ece, sakedeung mah keur poe isu. Dikasih Nur heula, aya perlu. Aya itu sajara rempling. Nur. Nur. Kamana eueuh? Iya, Cak. Geus balanja. Eta geuningan, ceuk aya perlu, Cek. Hayu gerak ka dieu dek aya beja urang mah. Aya naon, Cek? Meni sok deg-degan ai diajak badami ku ece teh. What? Ari salaki mane isukan aya di imah. Aya, Cek. Nah, dek naon ka salaki urang? Lain, Cek. Urang dek nginjem heula salaki ece, sakedeung mah keur poe isu. Nah, kudu nginjem salaki batur, kan ece ge boga salaki. Lain kitu, Cek. Apa isukan teh urang teh edek pencairan. Jadi kudu aya penanggung jawab ti salaki. Atuh tanggung jawab mah ku salaki ece we, lain ku salaki urang. Yes. Ih, ari ece, pan salaki urang mah isukan teh eueuh, moal aya di imah. Lagian ieu salaki urang teh teu nyahoeun, urang dek nginjem deui ka Bang Emo. Bira oge atuh nginjem salaki ece sakedeung ditempo KTP hungkul cair. Geus we. Lamun urang eueuh penanggung jawab ti salaki, engke moal cair. Atuh ece moal dibayar hutangna ku urang. Kan urang geus janji, lamun di mana urang cair, urang dibayar. Urang boga hutang ka warung ka ece. Ah embung nginjem salaki, dereng teh geunaheun. Komo asup ka imah ece mah aya bahan moal bisa balik. Araya gitu. Cek. Cek. Ceh Haji, aya naon Ceh Haji? Ieu sangu salametan Ceh Haji. Wow. Alah sangu. Nah Ceh Haji salametan naon ari Ceh Haji? Apaan salametan Ceh Haji? Kabeuli deui tanah. Uluh atuh Ceh Haji, bagjanya kabeuli deui tanah mah. Nah tanah nu di mana ari Ceh Haji? Eta tanah nu deket makam. What? Deket makam. Ari cenis aya kitu ieu dek ngaturkeun sangu sajinggingan deui. Oh, Ceh Haji dek mere sangu deui ka cenis. Lain kuna naon Ceh Haji, abi mah ngabejaan. Lamun Ceh Haji mere sangu ka cenis, komo masalah edek salametan kitu mah sok tara ditarima. Nah, make jeung teu ditarima kunaon kitu, Cek? Lain kuna naon ari Ceh Haji, komo eta diberena kudu beunghar kos Ceh Haji mah. Lamun dicokot sanguna sok dilengkahan, sok dianggap puja ari Ceh Haji. Keder Ceh Haji, ari sak kampung disebutkeun ngaji bagong. Nah, Ceh Haji kitu. Oh, eta teh kitu. Atuh embung mereka nu kitu mah. Keder tetangga seujon ka Ceh Haji. Tah kitu ari Ceh Haji mereka nu kitu mah. Engkena bakal jadi suudon. Keder cenah kete ngomongkeun Ceh Haji mah beunghar teh munjung. Nya geus atuh ieu sanguna jang ece kabeh. Yes.